بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caat, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah hayang jajan. Ieu. Eta budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus usaha hayang kawin tolong sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, bulaan, teuneun dihareup. Mareuli jeung Allah, tina 100.000 jadi 200.000. Isukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu. Dagang endog, cekeun teh atuh beusi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe kate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge manehara rese, ya poe kate ngaranna. Batur geus gawin deui aya aing can padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa ka grobol teh. Wah, bae mah. Tah sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tah sapenting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Teu inget ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jan teu nya hokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang subuh
Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nalayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja Bandung hirup tafsiran ahya loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh mah masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kituna. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang mah can datang ka dinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulya-mulyana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulya. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui. Atuh urang mah perkumpulan tolol bae guys. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijah nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya.
kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana. Tilu. Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe, ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah, wal junun, wal juzam, wal baras, wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe, bakalna ilengitkeun balai dunya, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Dekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu jadi dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, sajelema nu puasa 8 poe, kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji kadir, haji ujang, haji ujang. Ayo kadir. Iya, cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silahkan dek nu mana maneh tah urang geus boga kartuna asal asup tah dibikeun geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya masuk. Geus sehat deui ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin, sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab, lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe, mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe, pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun.
Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur ngridit, cerdak barang ngridit pohoan. Pohoan hukula katara jasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngeridit cepet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngeridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cepet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit. Cak aing cepet. Cepet bae kajian kumaha ge. Salat teh moal khusuk. Keureut teli anjing kajian kumaha. Aja lain ngulah tuh. Saya dicabut cahaya Allah. Cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati mentah kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan geus. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya apa pokoknya mah. Aika itu lo menanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewatkeun 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan Syawal 60. Lantaran bonteng suripan terus saja. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu urang mah puasa teh kok kitu we jangan pindah dahar doa. Tadina beurang jadi peuting. Malah tadina 2 kali jadi 3. Tilok diaya-aya atuh puasa mah diaya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa kitu, puasa syariat. Tuh kitu. Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin. Dia lama puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu siyamu sittina syahran. Ditulis kaya ta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah urang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona. Terutama berangna kurang puasa. Geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki ye nomor 50 60 lihat kuari geus sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah
geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab mah ulah diganggunya deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu ulah keluar luar. Ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kos gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa ge nyilibur. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli na ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh Kiai Cenah hayang-hayangan kerja berat panabdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 bae tuh abdi mah boro-boro 23 cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe bae boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh lain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung labak wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag, dibere jang dahar nginum. Masya Allah, kuat sampai puasan kamalinan. Kamalinan, guys, azamkeun di jeraten 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit kajian kumaha kau situ mentang. Ulah sama. Ustad tinggal ustad dah. Ustad bagi teu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad gitu puasa. Berarti hebatan aing kajian kumaha. Ngan ulah haju ngahina ka ustad. Ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kerjaan. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan ti kisauban na hugola si kisauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanetkeun dongeng na atbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana
Kitu banyak terus. Eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Tah, kuari urang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah. Bermasalah kiai we nya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Abdi marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, masya Allah, ieu negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin ieu dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai na teh. Mana ieu dongeng. Jadi lain urang ekstrim ka pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dagemasan. Dina bogana ge ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balager sebab gulana sok kadoakeun nyambung. Saya teh dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunahkeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjuna. Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah
ku doa kuring diringankeun siksana kan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur kanjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man namu minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man namu minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wa disariksa ieu jelema. Petakan poe Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disisa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur. Saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat beres sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun saucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa melaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab amin ya robbal